Tatapa disalebakeunana Astra Jinga sareng Dawala anu parantos bade nyayogikeun bilih Abimanyu lugai tina tapana Kakang silaing kade kitu cu ulah ngagarewahkeun teuing jang kade-kadekeun dewek dek nungguan anu tatapa kitu lo baru aja Kang ngaliwat tadinya alah wararaas eta syarat tong ngeret nepi ka kitu duh aya keneh di dieu mah euy aya kene di leuweung di kampung lu naon Turaes raya tong seueur teuing ngareret bilih disebat teh gablek pucus make jeung tong ecelok sagala kaituna mah tong ucelak ecelok bilih teu kabayar aduh hulujeng tepang ieu ka Payayat ka Bapak Romeli wo pengamat teh euy nya cing penyang Yuswa ageng milik sakula wargina akang Pak Insinyur Ernawan Pak Insinyur Ernawan di Dinas Peternakan Pak Hera Kang Deni Rukada DPRD Sekretaris DPRD aduh Komisi D teh yang atin tos sehat deui sareng si teh na ka dieu tuh ayeuna nonton nepi TV si Ma Ageng ti Bogor indung dewek di baranang siang cing damang mah ieu tuang putra kieu we geuning ngala duit teh alah Pak Haji Ikin di Panumangan Ciamis nuhun tarumpahna Pak Haji Rahmat itu Pak Haji Rahmat leunengo sareng Pak Haji Wahyu Pak Haji Asep Pak Haji Hamdani Parulah Wilson bawa Pak Haji Apong meuni anak kok eta Kang Jajang Sarijadi Kang Jajang Sarijadi na jadi itu aduh kacan kulam nuhun nya siapa anen deuli itu ti si gareleng pasarikan heuh Pak Haji Oro Pelurah Jaki Asep anak aduh itu Asep anak meuni teu ngiring jika nama keur nanyaan Asep anak aduh sanes ngiring teh rombongan anu sanes alah boga domba deui dewek ieu euy ti Paohan di Pahoan Pahoan ti Holih Bandung lo dicecep dewek beres
Dumeh dewek ditinggalkan pae ku si Seta. Heeh, kabebeng urus shampoo dulu. Isi apik teh kitu Kang. Pak Dedi itu tidak go resort. Aduh. Pak Haji Dedi. Oh, Kang Haji Sansan di Arjasari dulu. Aduh, nengo jeung si Sarkaep. Besar KFP. Alah, ampun cing Pak ya. Haji Apo eta ngomong. Alah. Ya. Tadi kasih dewa lagi cu. Alah. Dulu itu Bapak Haji anu can ka Mekah. Kalau eta Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah. Iya, Ujang Mulyono ngeber-ngeber panda nuhun. Kalau eta dawala. Jika Kang Nanang gitu tekan kamu potongan doma gitu bisa nih. Aku maha we atulah. Anu penting mah, hah? Iya, ngabobotohan doma Kang Oman Batu. Jengke. Karek sabaradir tan dunungan teh tatapana. Karek ke 2 poe jeung ayeuna. 2 poe. Lamun dewek 2 poe titah tapa jika nawa tadi ge barang ditinggalkan ku bapak teh meureun jok kedawak ge ngana sasajen bebeda ku karuhun dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe oh buset wah eta mah overdosis ya tong ngeret bisa dana melung obat lamun dewek 2 poe titah tapa jika nawa
tadi ge barang ditinggalkeun ku bapa teh meureun jok kedawa kayaknya kana sasajen bebeda ku karumput direk mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe wah eta mah overdosis kan tong ngeret tong ngeret bisa dana melung tobat lagu naon euy tong ngeret teh sugan teh ai sugan aing koncom gondrong atau lagu ewer gini butut aduh lolobana mah gini minta lagu teh mobil butut nah dan wararus geriam kene lainnya saya kalau rupa ge kudu ngalagu ngalagu jeung ngalagena kan ngalagena heeh tanu kacida pisan mah ngalalau teu kudu diala dikirim lamun maksudna mah ngabodor nya si eta deudeuh yayi nya tong sering maksakeun teuing anjeun ayi isin lain kuna naon isin ku SOS isin ku SOS Ayo Syakira tiis matang diomongkeun ulah dek karunya kana kurungan aya kitu teh isin ku api naon si ngarumasakeun sia teh hirup teh kurang uyah aya dahar jeung uyah wae ngomong eueuh uyahan sia teh aduh ampun ya naon dunungan urang teh keur tapa sabab bisa nagara Bakawaluya lamun dipingpin ku Satria Piningit Satria Piningit teh nyaeta jalma anu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat tuh dina syariatna Wahyu Cakraningrat teh lamun diudag kana bahasa ai wahyu teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui ai cakra teh seukeut ka ditu ka dieu seukeut pikiranana seukeut paningalina paningali lahir paningali batin pangdenge lahir pangdenge batin kana ucap-ucapan ge sarareukeut hartina eta jelema teh moal katipu batur mau bisa kebohongan ku batur sabab panempona geus eueuh hijab
moal ka bobodo tenyo moal ka samaran tingali bakal bisa nganyakeun kanu nya bakal bisa ngalainkeun kanu lain hartina ngadek sacekna nila saplasna dina sagara papasoalan memeh nyeun hiji tinakan teh wo dipikir dibulak-balik eta teh migawe tina dalil antal mautu qoblal mautu hartina kudu bisa maot saacana mati realisasi na beh dia na kana pagawean anu leutikna we ieu mah sampe meh nyieun tindakan atawa nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh ngarugikeun nah nguntungkeun penuh dengan pertimbangan disebut nganjang ka pageto nganjang ka pageto teh cekolot baheula tuh lamun ngomong kudu geus pok lamun geus init-initan kudu geus nepi memeh init teh ngan omat lamun pang initan tina durukan da kaituna ge jadi ruhak jadi lebu ari keur bener mah bener lamun ini tina durukan kaituna teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati teteh memeh jurit tuh jadi memeh init-initan teh dahar heula atuh tapi si Akang mah sagala rupa oge ieu aya bangsa urang mah kapan nuju jeung budayana aya budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban nya jadi memeh ngayakeun tindakan teh oh ditek-tek dibengek heula nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug palungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tati kotok tuh aduh kecabak ku aing tah aing itu jadi cilik putih selak numpak tak cek aing oge tong ngabodor teh oge kitu da watir ka aingna oge atuh garing era ku si Sule era aduh era kujang Sule era ku si Obin Suarman Obin Suarman era aduh sos SOS heuh gitu euy tibatan ngabodor mah ning ngarojong eta we ka ulah gitu dah ulah ngabodor siling mah era percayakeun ka SOS mending SMS we SOS gitu dah era ku Pasugriwan era Pak Barman Pabarman eta teh gede jasana ka urang kudu mulang tarima teh 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 gitu nya heeh urang init-initan ka dieu teh dibekelan deui itupan usaha tah ku Pamardiano oh Pamardiano tidinya ti Cianjur Selatan di Cianjur Selatan heuh wah beres Kang eta bager Kang eta bager eta mah jelema jeung kanu kitu kanu kieu oge teh mah bisa nganteur nyakur mah jeneng bager keur beunghar teh mah bager bagja we nu kitu mah iya gerak kue urang teh heueuh kaingetan sararea nya nah ari si Dodi ge masaksara kumat dia aduh oh kade atuh ulah eta teuing urang nyaksian itu we nuju tatapa heuh nya tah kitu ayo euy muga-muga we nu cingkiat kiat lahir kiat batin upami urang bade ngaleueut panginten nyanak gelas teh gelas anu bersih bari kosong kosongkeun jiwa bersihkeun mana mangga kalayan janji yen manusia digelarkeun ka alam dunya teh moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia upami sanes kangge ibadah iya ilmu ibadah
pengabdian kahadirat Gusti nu kagungan pikeun nyampurnakeun akhlak anu dicontohan ku para rasulna ku para nabina sareng sajabina anu ti payun. Muga-muga rahmat pitulung mantena ngancik ngabaju miraga sukma kasalira kulit waru angeun daru sinenggul sejak cenah macaka budak ngora teh oh saha deui tuturkeun atawa geganti kolot-kolot tintang ti barudak ngora nya ju cenah tawakal tauja duh aing teu bisa mudun teh duh datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewo pakulingan rana ini rahingkang prapta Wahyu Cakraningrat sumping ka ieu payunan Abimanyu kalayan maksad lumebet kana wujud Abimanyu asep mun bisa ngonsina kaula mau bisa ngejat deui prak sakumaha anu dipika palai ku hidup kula dek asup ngapaju miraga sukma marengan hidup salalamina. Lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa lilir yang merbangun kayang impen saresa kedapan Wah Semar iya nun kadieu wah ai nah geuning lugay Semar Badranaya watek wantos dudu wong samanea awas paningali batina lahirna katingali Abimanyu ayat cahaya dina wujudna tawis Abimanyu parantos kancikan Wahyu Cakraningrat ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat ye Semar Badranaya saking kubinga ayana ujangan aking asta jingan dawala kadarieu deuleu amuing agar wah mugia tiasa ngonsina kaula nun kade ngawartosan wa tatapa ayeuna mah enteng piraanan calik tapi ingke tatapa sabada para parantos diancikan ieu Wahyu Cakraningrat bakal langkung abot agar kokoda socobi ujian sareng sajabina agar payunan teh sanes enteng ayeuna mah tatapa teh gampang nakeranan amuing ke di mana parantos dipercanten ku masyarakat tatapa mah didinya cing tabah cing kiat cing sobar cing tawakal mugia cing tiasa ngonsina eta Wahyu Cakraningrat kaulan kulan naon ciri na kaula kancikan Wahyu Cakraningrat nah
sanes panon peda isim abdi teh. Naon jang? Aduh. Naon jang? Cahayana nepi ka kitu. Wilujeng ngagan. Sangka geuning ayeuna apa soteh geuning was Semar Sapala Putra mah seukeut paningali surti nuhun dawala anjeun sabenerna anu batok bulu eusi madu bagja teh dunungan urang geus moal teu bingaheun eta ramana Bapak ih ceuk dewek oge yo geuning parantos dugay bade ngaliwat agan cing tingali naon aya perobihan juragan Abimanyu tadi sareng ayeuna biasa-biasa saja tuh siamah loba ting kadunyaan ada apa ini diuk teka turutan eta tong sok kitu Pak anu penting wana hirup mah ngarojong dunungannya dek kitu dek ieu urang mah tingali cahayana benten ayeuna mah ya benten minang abdas heuh tak kitu deuleu hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya cahayaan mah kasebrot lampu jeung nepuh we atuh da cahayaan sote da kasebrot lampu tulungan ulan aya soanten istri tuh geuning lulumpatan ka dieu aya pindah hei wah Pak WIR dia Bapak mah nempon nu geulis teh muni reng hapranyuk sia nah Bapak teu palai kitu kan nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya teu norma teh kolot kitu nya meni heuri da rada kadep ka cuk waras ua naon istri sumuhun aya nya awewe loh aya awewe ka dieu sampurasun kaulanun uluh ujang anyir uluh naon nepi kaki cu awewe aduh dulu itu perbakelekna rambut panjang lain panjang atau panjang rambut panjang nu ngarumbay disangke panangan keket lalaunan ngarayapna ini ramona diutek nah kabina-bina teh inge jelema pangehieun nu kitu teh muni ginyi lain ginyi sing jeng jelek mun teh coner sama rampas nah naon boga sisir teh naon mun nya buuk tilu lamar rek disisiran masih mun teh jocong ada si aples mah ka ditu ka dieu teh sisir we ngaplek anu jabrik tara barang bawa si saplesna aya tilu dina sakutu sisir teh sing goreng keur sisiran domba hapunten kaulanun satria naon nyai saha sareng ti mana anu mawi ngaran kaula teh Sakrawati Dupi Salira ngaran kaula Abimanyu leres Dupi eta
iya bulan kengeng newak neme itu nya kengeng ngebantu tina sayangna karek megar itu pinguin kasaha teh siang ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon Pinguin kaping tilu teh nabeuh kapinguin sareng di kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon pang-pangna kapingpinan cig atuh nyangan salah Dewi Cakrawati laras kaula nu dupe eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar dupi itu anu pengker kaula nun Jirimi Thomas Aing Jerami Thomas Jerami buruk meureun Itulah, tanyakan HP-na nomor sabaraha kitu. naon atuh dinya Sugana atuh merek mah Nok Garut. Serius teh. Nokia Tong sok kitu sia ngomong teh kana karep we. Otak teh udang pisan. Tong oklen dinu kieu mah tuh. teu kenging Amuing. Ngenakeun Neng abdi dawala. Nuhun kaula nun. Bade ka mana ieu teh lulumpatan. Aduh bawi kaula teh di udag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung. Aya nu bade ngaroga hala kaula teh di udag-udag jami. Belum. Kitu kaula nun atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka palih ditu kaula nun kalemur palih ditu lebakeun gunung ieu. Urang kampung ditanyakeun ulah RT sabaraha RW sabaraha kitu. Halah caket sareng Kang Sarman. Nah, sia teh. paling manangan Watardi Halah. Caket sareng dokter hewan, alah saha tah Mantri Baran. Lain dokter atau mantri eta mah meureun. caket sareng Pak Ayub Kitu kaula nun. Tuling. Awewe na kabelah dia dah. Wahyuna turuna kabelah dia bieu. Ka eta kaula nun tulungan. Ka itu mengkernyai nyumput cepot lan bawa nyumput. Sareng abdi. Ulah Neng sareng sareng abah kadeh sareng abah. Ngape hayam kaheulang ka dinya medeleu. Anak kakolot timuruan di hadapan urang mung teh tukangeun medeleu wo bapak aing gope pang leungeun jeung geuning naon pingpangna curug ka hareup jeceng deh ngarti atuh bukan sing ngarti atuh jadinya naon ramo ka tukang lima ai abi manyu ieu teh aduh geuning ieu teh eyang semahaturan rawuh eyang nuhun kasep nuhun bagja sareng saha loba eyang teh ngudang-ngudang awewe ongkoh saelap tuh ngudang-ngudang cahaya ongkoh sugan jeung sugan abi manyu naon eyang kasep aswatama ulah semahaturan rawuh syun semahaturan rawuh suka jawa jelema dinya cing
kasep Abimanyu anu kasep anu beger naon iya lamun ini tinitan ulah bawa jelema eta sok apes geuning aya Abimanyu Sidi anu mati siang bengi gular di pawenangan kedahna jadi pantrangan ulanyian kawanan duluan sebab ini pangeran duguti rumahaku mugi maparin Tebihkan laku nuli wasiranakeun kalbuno Damang cep pipa Gusti nu maha abdi ngembi wangunan rene kakak jalengeran Kurawa samya prapta geningan aya kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh Ibu sepuh kaing bejana sia apa di zaman Ramayana kantenan oh kalau sia aing mah apa teuing da eueuh anu di eueuh nu hade kumanehna mah nyebut encep heeh napeun Kang
Dawala dia kata ngomong harapun manehna mah bari nage atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok ti pasehaeun. Kasep Allah nun keur naon dia? Wayah dalam teh pamilon ti Madukara ti Amarta. Pamilon leres ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat. Kumaha? Aya hasilna. Ningakeun dikersakeun. Kaula teh parantos padu duaan. Padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal. Parantos ngawangun oro-oro ning baran. Loro lain horo. Doraka kakolot gitu. Pak Haji ini mah cece. Geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat. Hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang. Bisi teu apa eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya eta Mandrakomara. Wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut teuing dikeun anu jadi lanceuk. Ari sababna pangeulana nu kancikan Wahyu lintang ti Mandrakomara. Wayahna hidup kudu ngelehan maneh. Sabab itu Mandrakomara ayeuna keur ceuring ka bangini. Lamun teh mah ayeuna eta Wahyu teh dibikeun dina harti. Eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan. Hukituna kasih hidup jalma anu sabar tur tawakal eta Wahyu dikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak bikeun ka tuang raka jeung deui bari nage eta Wahyu teh geus ngansik ka Mandrakomara. Wayahna bikeun deui. Ijar meneng. Yuh, teu kaharji jeung ingat. Meneng Gusti petengah tinira. Jar meneng Gusti petengah tinira tinira lir kalimpudan mega bodara aurlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda iya naon kedah kumaha ngaluarkeunana ieu Wahyu Cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loro ning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai Wahyu Cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup jeung kanu hirup mungkin kanu paeh
anu pae mah paling bilatung tak geuning ngarti carana wayahna eta wahyu supaya ngencar di tina wujud dia teh kudu ngalewatan heula pae sakedeung cik ingat karena ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam aja tah agama katarima kudu awam jilaka we geuleuh ka batur ngewa ka batur keur kepentingan diri pribadina memawa ayat geus sok ayat pangeran dipake kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy bahaya seseueur teh teh kumaha kira-kirana ampun eyang hoyong marek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila asal geus keluar kumaha cepot ieu teh eyang tong sok kitu punten atuh gan gan kaula manggeureuh sedap punten gulan kayak itu naon naik pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punten gan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana nya piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor jarang blok keuneu abdi mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh eyangna deuleu yang sah ya suata masa sakedeung deui di istrena jadi pejabat di negara astina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. maklar seni ampun panuhun kulan upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana omat cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab tak abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabai anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula aswata mah nangtang gelut aswata mah nangtang gelut can apaleun anak aing ka aswata mah terang tuang putra mah aswata mah anu kapungkurna mah geuningan nyusut leho teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh wirang aing kitu ulah panuhunnya ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ayo Pak Ijo kopi ijo daun rambutan ojo warkop
Nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun salaku panita, sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu diamarta mah adil teh geus sararea. Jakarta. Salira ngahina ka sim kuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat. Kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak ting aya mah da abdi sareng dorna. Salira ulah camplak so teh. ade Abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding. Goreng aletet. Nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala Jangan. Kajelema rib. Abong kajelema eutik. lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta mah bener kaing sia mah goblok entong maka jeung diantar asa tewak-tewak kurang ngajar sia iya ngan beda reng-rengan Itu oleh berseka. itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur iya ieu mah kukutan Pak Haji Apo ieu mah kukutan Hoan ti holis iya prung tanya tega lara tega pati tega sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus sabeur hiji tinggal hiji dihuntu didinya mah can munglakan Dia mah geus pungulak kabeh. prung sia lah teng yo ayo siap
Abimanyu Astra Jingga Dawala nuju di Kepung Wakul Buaya Mangap. Kacarios Raden Gatot Kaca lungsur tiawang-awang ngajugjug ieu tempat alasti brasara. Nampi pancen ti Arjuna wireh saderek nanyata Raden Abimanyu. Bilih kumaha onam aya di alasti brasara jadi pamilon ti Amarta. Halu mampah ngepek soder merak ngibing sosoderan. Abimanyu, adi akang Abimanyu.
teu bisa dipisahkeun deui. Kahiji kaula salaku keamanan negara anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanegara tina marabahaya kanza. Kaduana tina soal pribadi kaula ka Abimanyu anu jadi dulu kamelang karempan jeung sajabana maklum Abimanyu masih kena ata dina pangalamanana dina ilmu perilmuanana Abimanyu tapi temelang pisan tedumeh di sarangan kuwa Semar Badranaya asa regreg lamun kaula ngadenge yen Abimanyu lumampahna di sarangan kuwa Semar asa jeung dawala regreg pisan kaula teh kanza lamun Abimanyu bebarengan jeung kuwa Semar ngan teu pati regreg lamun dibarengan ku si Cepot samisi eta mah meres kanununganana tong boro kasih Abimanyu anu lemah ka kaula si Cepot daek wani nyadap kayaknya gitu wani ngadapna jajah we diongkos sama ieu suku gunung ti Brasara daek teu daek Abimanyu di tumureun tu ulah tongo hei Abimanyu hei Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu diharapkeun lajeng mansat kekakana wiati Udang siap udang masa dewek teh reng-rengan eleh atuh aing ke kelas C atuh manehna mah kelas A kurang ajar binatang bejang ayo ayo teuing ngadukeunana we moal teh si Jang Mamat eta mah di kelas teh naik-naik gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh hah ya kaya ayeuna mangsana bakal dituga jangan maneh budang euy nu matak ulah ka mana karep oge sia teh hirup teh tiba heula sia teh pika geuleuheun kabina-bina teuing sia teh pika geuleuheun lu kacolok euy udang sia wenang pika geuleuheun pisan sia hirup teh kumalungkung gede hulu bangsat ya ti aing buruhna sing beak hakan ku sia tah top goblok naon sia teh goblok sia sugan teh si Cepot dulur aing euy salah sasaran goblok teh ayo tegerakeun sia kategan pae tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan mata peraya siang bulan 14 tegeneuk abdi teh meuleuh Balubang Timur jalan gede Sajapuan ya bener nuhun syukur ayeuna kene bakal ditunggal jaga sapratane pun Raden Gatot Kaca tumindak dateng arsa wes sapulala rumah ose abdi teh
abdi ini waktu saya pada di paehan antep abdi pada di paehan alatan abdi melaan anu jadi dunungan abdi teh dunungan anu sakitu lemah nasasana lugai tapa abdi teh sakuat tenaga pikeun bertahankeun dunungan abdi ayeuna abdi bade di paehan tuluy bade di paehan pileuyan ka sadayana sapunya re pegat simpai paturai patepung deui abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh di kepung wakul buah yang mangap takut kitunya ayeuna mah parantos ka saksi yen abdi teh bebela teh ancur-ancuran bebeakan mudah-mudahan Ieu kasayan abdi teh. yen kasayan abdi teh saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkarana saperkawisna da abdi teh iraha tu bade paehanana tah kitu punten we bilih kirang juga makeun tina sagala rupiah kalepatan ageung suman teh salit muga-muga juragan anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek di paehan teh da abdi ge apa pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan ay sugan teh apa nama kajeng teh terang Lain. Geus katipu deui wah. aduh ampun di mana siapa banyu boleh ini jualan bubar kurawa kabeh bandingan wae ieu tang tos da abdi ge sing ninggal ku juru panon teh lompatan daek teh daek kieu ieu aya garuda ti luhur aya juragan amon anom kaula nun sadaya-daya kaula teh parantos salamet tina ancaman mara bahaya leres di malam ayeuna mah sejang ngiring we kaula teh kasalira gade anut kaula nu atuh nuhun pisan upami salira kersa ku kaula dijieun panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu parantos maneh dina sanes jodona atuh sawius kaula teh sanos jadi tukang sasapu ge bade ngiring kaula nun Nyai panuhune ulah bade ngaganggu kaula teh masih kene seueur anu kedah direngsekeun dina perjuangan ieu panuhun geulis eta mah kadar jodoh engke kapayun upami diparengkeun kunu kagungan kedah patepung tangtosna oge bakal ngajodo nanging ulah maksa ti ayeuna sagala rupi oge kedah ngiring kana pelaturan anu parantos ditangtoskeun hapunten we tada teuing kaula kenging bebenuh sepuh di piwarang milarian atanapi napaan ieu wahyu cakraningrat der ngabantun wanoja kakek ngahinarkeun eta panuhunne cing sabar ngantosan upami urang kedah jadi jodoh aduh ampun teuing Gusti
jadi salira teh tetep kaula nun wayahna we mulihnya ini. Budak ngerti madeng. Da moal patos-patos angkat-angkatan kaleuweung nyalira upami teu aya maksad sareng tujuanana. Teu kedah dijajab-jajab mangawe. Gera mulih sing percanten kana murah asih nu kagungan. Mulih. Lamun segningang kasih cepot mau aja gapruk dulu. Kasih dodi. Kitu kaula nun. Leres. Aduh, bagja teuing. Panutan kalbu bebene pamepes hate parantos ngancik ngajadi hiji sareng salira Abimanyu. Kaula bade ngantos salira bade ngancik di hiji wanoja di negara Wirata hapunten we diantos dina waktosna percanten Geuning ieu teh sanes putri samanea. Wah, nu mawi eta teh sagala rupi ge kedah jeung cocobi. kaula nun. Geuning wangsu kararompok teh aya nu ngaku. Ngiring ka rombongan ieu. Bade ngiring we ka rombongan ieu manawi. Ulah goreng patut. Ai geus heureuy teh. Aya juragan ngatot kaca kaula nun. Di mana paling ditu? Bagja nu aya papadar. Ah kitu belejang. Kudu kitu calon pamimpin mah nya euy. Pangku. Geuning beuki berat mah ayeuna saatosna kancikan ku Wahyu Cakraningrat. Ai memehna mah babari piraanan tapak kitu geuning. Tah nu bakal leuwih berat mah engke tapa dina kursi tah. Wah di dinya euy. Rong-rongan gogoda cocoba teh wah deuleu. Daratan. Ieu mah kadar gogonyakan. Ulah jadi ejekan wungkul anggur sing jadi ajakan demi kokohna kesatuan sareng persatuan bangsa di negara tadi akang saparakan cati rombongan Giri Harja tilu nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun nya nu ngadangukeun atuh boh anu rombongan ieu sadayana we anu aya di bumi na sewang-sewangan nonton TV na sewang-sewangan para yang Yuswa arageng milik kalayan ieu TPI sakali jaya tetep jaya pamungkasna pihatur permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan wengi minggu payun tepang deui di TPI kemang tineutik sinebaran sari tutup lawang sigotaka cak